Ya Nuni, Naon? cek beja Terus cenah jelema anu bakal asup ka surga mah jelema anu gelo eta mah diantarana di antara kumaha maksudna. maksudna salah sahijina eta teh. Emang jelema saha hungkul kitu nu bakal asup ka surga? Atuh sok aya nama jelaskeun ya kumaha. Nya meureunnan salah sahijina manu tadi jelema anu gelo. Terus hiji deui meureunnan jelema nu sok tobat. Ai jelema anu sok tobat mah model kiai, ulama, ustad nu kala ditu. Ada teh ulama hungkul atuh nu sok tobat teh. Nya terus saha wae atuh nu sok tobat? Mane sok tobat atuh? Ye, jelema anu minang tobat mah iwal ti dalang. Ah, Dalang. Emang dalang kumaha kitu tobatna? Heuning dalang mun ngaluarkeun wayang nih sok nyebutkeun tobat. dasar koplak. Dedek, ari maneh kunaon seurina teu lepas? Teu loba pikiran. Kadede kunaon sih? Pugu ieu keur mikiran asa hayang gawe tapi teuing ka mana. Gampang atuh, da ayeuna mah loba perusahaan jeung pabrikan. Loba teh iya ngan kudu make surat lamaran. Ari kitu teh mah, tapi kan meureun aya anu perusahaan teu make surat lamaran ge. Eta ge aya make surat lamaran jalan raya bagi gede euy. Nah atuh ning eta aya, nah maneh leuwih ngalamar atuh kadinya. Tadi mah nyebutkeun bingung sagala. Terus naon atuh gawena? Gawena mah tepira ngasilan dog tapi gaji gede. Nah tuluy ngalamar kakak bingung. Nah atuhkeun bae padahal mah ketimbang ngasinan dog hungkul mah. Jadi mah embung, sebenarnya mah kayak embung. Hanya sepuluh satu poe kudu kieu we ngasih we nya kieu.